Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha anak-anak sadaya dina dinten ieu, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat sinareng dipaparinan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, dina danget ieu pembelajaran bahasa Sunda urang baris belajar ngeunaan angeun kacang beureum. Nah, walaupun hidup ayeuna nuju saum ulah kabita ku bacaanna nya. Nah, di dieu urang baris belajar cara nyieun angeun kacang beureum. Nah, di dinya tugasna hidup pek engkin baca kumaha carana nyieun angeun kacang beureum nu aya di halaman 88. Saentos hidup maca eta bacaan, tuluy hidup ngajawab pananya nu aya di halaman 80. Di dinya aya genep pertanyaan anu ngeunaan cara nyieun angeun kacang beureum. Tuluy anu salanjutna hidup oge maca ngeunaan angeun katuk. Nah, di dinya hidup baca kumaha carana nyieun angeun katuk ya. Alhamdulillah pembelajaran bahasa Sunda dinten ieu tentang keamaman ya. Sanawios hidup nuju saum ulah kabita ku keamaman eta. Nah, mudah-mudahan saentosna hidup maca eta cara nyieun angeun kacang beureum sareng angeun katuk, hidup engkin tiasa ngadamel nyalira di bumi dipraktekeun kanggo saur ya. Tiasa ngabantos ibu ramana. Nah, eta wae kanggo pembelajaran bahasa Sunda ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.